Sampurasun wargi. Kumaha sarehat, mudah-mudahan wargi simkuring sing sarehat. Simkuring bade masihan pencerahan saalit ya tentang dua jenis rumput yang berbeda tapi kegunaannya sami. Rumput naon cenah? Rumput odot sareng setaria. Upami wargi aya rencana nanam jukut, nah bade setaria atanapi odot, hoyong tereh. Menurut pengalaman simkuring pribadi, upami hoyong tereh mah terehan mana cenah antara rumput odot sareng setaria. Pengalaman pribadi mah nu paling tereh mah setaria. Soalnya naon, upami odot mah tikawit tanam dugi ka panen kirang langkung 3 sasi wargi. 3 sasi namanya tiasa ka panen. Kitu ge upami dina tanah anu subur. Tapi aya dina langkung subur mah kadang 2 sasi tiasa dipanen. Mungkin musim kuring ngangge pemupukan kohedoma, ngangge pupuk